Aya moanya kira-kiranya Bos Sardi. Amun ku eueuh ka mana atuh nempi duit teh dieu teh lah. Aduh, teuing mana budak arek disunatan modal teh lah. Ampun ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalnya. Tunggu kieu eueuh teh. Kumaha nya? Arek nyarios mana kabingung emang gua apa ge bingung wae teh, Bos. Kumaha abdi teh bingung. Ayeuna teh budak sekolah, ayeuna teh arek ke SMP teh modal teh aya gitu, Bos. Kumaha Bos gaduh gitu teh. Kumaha sih teh? Jadi kieu, eueuh oge nu kamari ge can mayar. Hah? Kumaha rek mere deui sih. Hanya kamari mana kamari, Bos. Tulungan tuh asa kesal deui aduh. Ya itu bener Bos ari mah jeung pegang eueuh lain masalah ketegangan, karunya saya mah ka eueuh daripada hutang eueuh gede. Tibang minjem 100 juta banyak eueuh. Ya boro-boro itu dasar 11.000 gawe ngoker eueuh. Aduh cek udah kasalaan teh. Coba we sok kali itu tuh tanya we tanya suga enggak ayeuna mah abi kudu nuju ke Tegado Acis Gitu. Heeh. Atuh gitu mah pura atuh lah. Nya ayeuna tuh datang ka dieu teh naon pasti we. Nyelang deui. Ayeuna itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enak. Abdi teh nuju ieu karek eta aya perlu ka uak kitu. Pemecam goreng tuh gone. Nya kajen teh uak berbaringung atuh teh. Bingung kunaon. Bingung kita aya urusan yang terselubung yang mau dikatakan gitu, Wak. Di bumi uak. Naon? Udah cina ih. Hah? Anu serius. Tapi di bumi uak gitu. Bumi uak. Heh, ngobrol nak ya, ngobrol. Mana mending ngerasa tahu aku ini. Tadi kan kadenge teh tadi ku dikeun. Ayo atuh. Ini ngariweukeun. Mana rek naon kudu abang kamil ah. Di mana teh mah uak teh? Iya tah. Oh iya, di mana? Iya. Cuma da. Cuma uang mah sakieu-kieu ada. Ada teh. Nah, deh. Lain iya lain. Lain. Oh, dari itu. Itu lah sama anu aya teh. Kalau berarti dia rasanya dia. Bener dia. Bari nu sekolah teh cicing we, ngapu-ngapu. Daripada di mah jenuh. Iya lain. Iya lain di mah iya lain. Lain ganti mana lain iya. Dari itu tuh. Udah itu. Iya. Gimana iya? Aduh. Alhamdulillah anak oge. Alhamdulillah. Aduh, saya ngopi tak saya. Kopi jangan kan, kayak aki malu mah. Iya, aduh. Tah, ngerokok tak aya. Iki aki. Hah? Aki apa uai teh? Aki we nya. Yang disolot ke tempat tuh kok maneh. Kalau dia kata pemaran. Masa abdi teh kieu peryogi ka aki teh. Aya naon?
ngeriak ya, impunan sih. Seri tahu. Ah, Ari, cerik. Udah, ganti mana cerik. abi teh tujuh terkecewakan dan tersakiti dan nyeri hati yang paling dalam teh. Naon? Dalam hal mau gitu. Abi teh kieu tadi saya pernah di ngurkeun tulung Mana? kasih bos. Cuman gitu tibatan mere malah ka ngarek kanan sawi itu. Mau mana dek naon pasti atas budak eta. Arek pinjam duit. Yang duit. Dibere mah pas gitu beli. Jangan bermanen sih aduh. Kalau bermanen ya. Karena abi Oh, abi teh nu sebat mah sami viral mah gitu. kami. Kunaon kami. Buka abi teh kumanya kahayang mah jadi beunghar. Yang luarnya kudu usaha mana banyak. Ya, usaha kan kudu aya jalan kira-kira ada Pak. Euseut teh kuduna jadi artis organ atau jadi boga toko gitu. Jadi dangdut we mana lah. Wah, Tuh me dangdut ah. Ulah. supaya kabeli kan jadi hate abdi teh kaubaran gitu. Barang. Nya kudu peuri hatu jeung mama. Beli Ya heuh, kudu peuri. amun teh sering beli mah bakal kalaksana sahoyong teh kitu nya. Bahaya laksana eta mah Cita-cita teh arek terwujud merenya. Heeh, terwujud. Kalau itu emang kudu beli. Kudu peuri apa kona mah? Heeh. Beri bisa sagala mah gitu nya. Peuri ngapala-palana. Heeh. Cuma abi mah kieu mah tuluy gol ka akhirnya teh bisa ngeupelan. Adon, aku mah bisa ngumpul parangan ieu. Heeh. Kitu hungkul. Heeh. Kabura ieu nya. Heeh. Ya kudu geuting. Ye, ya kan menahan adio. Mungkin aking Kabura ieu nya. hayo dihampura ku aking kadenya. Barang eta di mana bawa tah, di mana perak tah. Iya, Keur ongkos, keur ieu berapa? 200 Yo di ongkosan yo. Yo, tah 500. Mahi meureun balik. Tah 700 perak. Ada yang kasih teh. Oh, ya, barokah. Ayo jalan nya. Ayo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, saya teh kieu kubu tadi teh minta Kita sih waduh sih karena kumaha bukan pada solusi tapi kita buat aja. ini dari ongkosnya 300 perak. Mah di mana coba ya. 300 perak mah di mana? Mah tuh. Kurang seri wae da setelah ndak kocan atuh kudu seri. Hah? War macam arek kitu arek nuntut pidana sugan kapeuri ieu teh kalaksanakeun jadi terkabul gitu jadi beung. Ya, apa? Tidak anak lah kita teh masih orang barat teh asli. Begini tanya, apa tadi ya? Assalamualaikum. Bu abi teh pariong pisan endog. Apa pun tak bubur dengan dog. Sandog. Abi teh hoyong dog hayang sakilo. Saya teh sakilo yang lihat. Kalau enggak Kulinda tadi ada tulisan kalian ya. Ayah, ayah mulai bilang duit tapi 700 perak. Permen gitu mah temenang. Iya tadi itu cina tos di mana tadi wa ali itu naon sih sih. Sama Ali. Wah, Ali. Cok. Udang. Punana cok, punana cok. Beres kunaon cok. Ubu ieu teh tos aya kana 2 bulan teu dahar. Bulan. Heeh. Selama 2 bulan, kunaon 2 bulan. Ubu kieu abdi dapat tatanya. Tatanya ka wali. Oh. Cek
Tanya ke mana? Awali. Dibawa ke rumah sakit, tanya ke wali. Gitu. Senang. Iya, katanya kawa Ali. Senang. Kurang tahun hayang bengar kudu perih. Tak abis 2 minggu kedahan. Bodas sih atau itu daang mah. Kita bisa tuh berenang. Bisa. Betul sana mah tahu wali tak beli itu. Oh ya enggak seorang kadi tua mendingan ge nya. Heeh. Ayo sampai kali itu daripada dirinya numuk nama nahan beteng apa? Bok kita hidup kieu bani. Nya lah, sih itu emang nggak hidup. Ada tuh ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Tah, iya, Iya. wali teh iya jalan mana ieu? Iya. Naon? Ya, ah. Naon? Iya cek sami kamari cenah ngomongna ka imah abah ka dieu. Gitu. Menta naon ka abah kamari. Minta solusi yang terbaik buat si Sami gitu. Banyak si Abah teh kieu nyariosna. Cenah kudu daek peurih ka mana yang. Ya heuh, mah aing salahan gitu ngomong gitu ah. Geus ya mangan Kudu peurih. Emang kunaon gitu ah. Bodong. Mah. Emang adanya na bener, Pak. Iya, cek sami peurihna sampai kedahan 2 bulan. Iya, bener mana ya? Si Sami lah beloan we. Dari mana kumaha pengen ieu na minta solusina. Ieu cek Kada kalau peurih gitu. Ieu hasil dia tuh hari teh. Deh. Salah cek sami maksud peurih teh. Peurih aing mah aing mah dicasnya teh tetap peurih. Hayang di mabengan mah kudu usaha goblok. Nah, maksudna teh. Salah. Cendang 2 bulan ya. Kunaon atuh dang. Maksud si Uwa teh kieu peurih teh dalam artian mah teh kudu sabar. Sabar. Jadi hayang peurah teh kudu sabar heula. Bener teh, Bah? Bener aya Abah mah. Ya salah teh hidang mana mah. Ya pantes atuh mana 2 bulan cedahan. Tahun ini teh ya betul aing tak peurih. Peurih teh jasa kudu usaha. Heeh, teh ulah ngelawer men aing seuri goblok teh. Ye. Imang dia kasep gitu ewan sagolis gitu ha. Nah, bagi itu masalah teh urang datangnya penjelasan aku mana ieu. Ayo bang ah ke mana mana? Ke mana? Balik kata kita lagi ke bawah ya. Ya, bener. Ayo ayo ayo